Karak arek dia madin. Saya tak mau golok deh. Aing mau kudu lompat. Dia mah Cep, ari ngomong. Pan kamari kalau ilu lompat dia. Geus bejakeun ka batur sia. Lamun penasaran kana aing, di tangguhan ku yang di sawah. Mohon mungkin dia waktunya ke Udin. Lumayan be bos hasilnya jeung meuli tanah. Bos, dia yang duit tuh. Atuh hayang bos duit mah. Tapi kumaha carana? Dia deui. Nek naon dia? Nu tangan gelut deui. Nya. Geus gagah aing ku ari mah. Mana baturan dia? Tukang pulung teh. Hiji lawan dua ge. Dihajar ku aing. Alhamdulillah ya Allah. Mbe kajual KB. Ku Imron direk ditabung belah ya. Kumaha kamari Den? Menang teh gelut jeung si tukang arit eta. Dia mah Cep. Boro-boro meunang aing. Beak aing digebugan ku eta. Sampai di karungan segala aing. Kumaha tadina dia madin. Aing mah capek-capek ngalatih dia Din. Percuma amat aing ngalatih dia, ari eleh keneh mah. Atau kumaha deui jeung Cep. Jagagah gelutna saya eta mah. Padahal eta ku aing geus di lawan pakai jurus nu diajaran ku dia teh. Payah dia madin. Ya kamari mah saya teh beak ku aing. Sampai minta hampura ka aing. Lah dia mah Cep. Percaya aing. Saya teh eleh ku dia. Buktina dia kamari. Alasan nyerbetin segala. Lain kabur kamari madin. Beneran aing kamari mah nulis beuteung. Lah. Kumaha dia bela Cep. Pokoknya mah aing masih dendam kasih tukang arit. Kumaha carana aing bisa ngelekin saya eta. Punten pada nyandak botol. Mangga, nyandak bae. Oi, kela. Beneran teu sopannya orang. Hampurannya lamun teu sopan. Lain kitu. Sorangan Imron kan anakna Abah Memet. Mun bener. Sorangan saha Geus engke ku aing dilatih Didin. Setelah Cep. Kudu latihan deui eueuh artian. Kumaha lamun urang ngalawan sita duaan dia wanita. Moal kudu mundur ku ari madin. Terus untuk iraha ieu waktuna. Santai Cep. Urang atur strategi heula. Kumaha carana si tukang arit beak urang sampai minta hampura. Nya atuh Din. Aing mah siap bae. Laju dia geus boga strategi encan. Tenang bae Cep. Strategi mah urusan aing. Pokona mah aing geus aya strategi. Urang lawan saya tahu, oke? Hei Imron. Siap poho kana aing. Ieu aing Kasmo, anakna Wasia. Hampura poho uanu mananya? Ari sia. Emang boga uas sabaraha sampai poho ka aing? Ieu aing Kasmo, anakna Haji Kamsani.
Astagfirullah. Ampura, A. Ingat Imron ayeuna mah. Akasmo ka mana bae, karek katingali. Aing karak balik, Bron. Di Bahrain. Biasa bisnis. Hebat euy, sia ayeuna mah. Jaker ieu mah lain dagang pancong. Bangkrut, Bron. Gara-gara Covid teh, ya. Sebae aing neruskeun bisnis bonteng wasia. Tadi siap kunahan jadi tukang pulung kieu. Arek usaha naon deui ge, A? Jangan yang pegawaian mah rese. Kamari-kamari mah Imron. Urusan embe, tapi geus kajual kabeh. Oh, sade bae ge jadi tukang pulung mah. Yang penting aya kadaek. Mun A, sia keur naon emang di dieu? Aing keur nangguan jelema. Rek janjian bisnis. Oh, mun atuh A. Imron arek lanjut mulung deui nya. Nyambron, mudah-mudahan lancar mulungna. Amin. Mampir A ka Rompok. Nya mungkin insyaallah mampir Bron. Sakalian hayang panggil jeung Bapak sia. Siap, diantos di Rompok. Lamun geus meunang strategi, kontak aing bae. Lain aing kuari buka peruh heula yeuh. Oke, siap, Cep. Kikoin kontak dia. Geus. A, punten A. Mangga. Woi, kadi dia. Panggil dia bae jeung aing. Kamari ka mana dia tengah baturan-baturan dia gelut jeung aing. Wari mah A, tos teu ngabatur deui jeung si Udin. Kunaon dia tengah baturin saya tadi? Geus males A. Ulin jeung si Udin mah ngajakan teu bener bae. Maksud dia naon? Si Udin mah A. Ulina ngajakan maling bae. Astagfirullah. Terus dia dek bae diajak maling. Kumaha deui A? Dia lamun teu nurut ka mana, urang sieun dicabok kumarena. Ari dia sieun ka jelema nu kitu. Kemari ge, gelut jeung aing eleh sampai di karungan ku aing. Nomor yang Anda tuju sedang tidak punya kuota. Kah mana si Kasmo? Mere nomor tapi tak aktif bae. Moal A, ayeuna mah tos tobat urang kuari mah. Bagus dia ari geus tobat mah. Terus kuari ka mana dia? Arek uya ka Rompok. Geus, hati-hati be dia di jalanna. Kumaha, Cep? Siap tuh dia. Ayo orang teh ngasih tong ngarit. Ih, Din, moal kudu mundur aing kuari mah. Geus udah dengkekeun. Hai geus, Cep. Urang samperkeun jelemana. Tapi kira-kira eta di mana ayeuna nya? Kabeneran, Din. Tadi aing nempo jelemana keur mulung. Tuh di balik tuh. Serius ya, Cep? Kok eta jadi tukang mulung kari mah nya? Aing mah teu ngarti. Geus lah, Din. Ulah lobating badame. Terus kumaha ieu arek moal ieu? Widih. Semangat amat dia, Cep. Terus aing garak mah. Hai geus, urang samperkeun bae. Din, mendingan operasi lah orang yuk. Aing mesti boga duit yuk. Wih, calakan deui beda, Cep. Tapi operasi naon dia? Jabon teh geus beak.
Gus naon bae aing mah Din. Yang penting jadi duit aing mah. Bagus. Pokoknya mah aya naon bae nu bisa dijadikan duit kurang cokotnya. Cep. Sendal bagus sih, Cep. Emang lamun nu sendal bagus. Emang kunaon Din? Ari dia, Cep. Mulai kumat penyakit lebananya nak. Atuh orang cokot, kayak orang jual lumayan. Astagfirullahaladzim. Dia mah Din, badung amat. Nggak saya orang cokot. Ulah dengkekeun. Dia tungguan di becep. Aing bae nu nyokot mah. Dia culak-culuknya. Sing ajal manu nempo. Siap Din. Cep, ayo Cep. Kemang Cep, saya ajal mana? Terus arek dijual ka saha Din? Geus pokona mah nyaho jadi duit becep. Ieu mah urusan aing. Mana Cep, jalan mana Cep? Tadi mah Didi nya jelema Din. Tapi ka eueuh nya jelema nya? Dia mah goak meureun. Atah dia mah Cep. Alhamdulillah ya Allah. Mulung poe ieu mah beunanganna loba. Sugan sabulan bisa dijual ke Haji Onon. Amin ya Allah. Din. Ya itu tuh jelema nu tukang ngarit ya. Nah, panggil dia kuari mah. Cep dia nyempetinya. Ku aing ajak lu eta. Kayak dia cekal tibureun ya. Woi dia. Ayo gelut dia goblok. Dia deui, teu kapok deh kamari ku di karungan. Aing mah moal kudu kapok. Dia bae licik goblok. Mau karung segala. Yakin dia arek ngajak dulu deui ka aing. Geus. Loba dame dia. Geurateun karung dia. Din, geus gebukan Din. Woi, Cep. Dia naon nyeklan aing? Tuh, situ nyeklan. Ih. Dia. Ceklan Cep. Cep. Akan ku dia. Eleh kan dia wari mah. Cep, tinggalkan Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nuti kampung, nuti kota, pokoknya mah sa-Indonesia. Tong hilap. Channel Baremaja di subscribe. Mun nonton iklanan, wayahna betong dilewatkeun. Sakitu beti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.